Gini aya ece di dieu cek. Mana? Cek. Mangari gini yang. Iya cek, nuju naon cek di dieu cek. Abdi, Nya, abdi nuju naon sih di. eta ece nuju naon di dieu. Depankeunna mari sahak. Ari Ari naon? nya ari we lah. Ya ari liuk teh bueuk. Nuju naon cek di dieu cek. Iya nuju ningali itu teh naon sih nu kitu teh. Eta teh cek karanasan kan abdi di dieu teh sebagai penjaga kapling domba cek. Kapling. Itu kampasan meureun. Kampas kapling. Sanes eta mah tuh kampas motor. Oh, kampas eta. Ieu mah kapling domba. Kandang-kandang domba cek itu cek. Itu kandang domba. Kandang-kandang domba. Dombana mana? Seueur di kandangna. Aya. Oh, gitu. itu di mana sih itu? Iya teh aya di Pasawahan Purwakarta cek. Purwakarta. Mohon Purwakarta. Oh, di Purwakarta. Ya, Purwakarta. Oh, Purwas ya itu Purwakarta. Di mana di Purwakarta? Alah. Oh, itu kapling domba. Mohon kapling domba. 17 betul. Tentu. Peda kieu wae tuh. Jika keur nyolatkeun mayit. Bari mah kieu wae. Jika salat mayit. Da mainan kieu cek. Kan ayeuna teh kadabdi kan bade lebaran haji gitu kan. Bilina ece bade kurban. Aku gitu. Lebaran lagi haji ieu atuh. Aduh teu pusing. Nah maksudnya bilina ece bade kurban seueur domba di dieu gitu karena Oh, di mah atos. Oh atos. Atos kurban. Oh gitu. Ya. Mohon. Padahal murah gitu mirah-mirah gitu hargana. Atos kurban adi mah. Oh atos. Murah. Kamari sore kurban naon cek? Kurban perasaan. Aku disakiti sama tukang cat batu. Jadi pas dia mau berangkat aku lagi nagong. Jadi gadonya kadagor sama cowet aku sudah kurban perasaan. Yuk sebentar lagi ini teh mau ini. Kenapa Bapak begini Pak? Kayak mau uji nyali. Jadi Pak Ari juga keur uji nyali gitu kikieuan we teu keur ngajadog kokodnya. Ya kalau kan bade lebaran haji bilina gitunya saderek ece bade kurban seueur di dieu domba penginten gitu. Teu bararoga, ece mah. Baroga naon? Boro-boro jang meuli domba. Kunaon tuh? Meuli cacut geus teu garanti. Bau meureun. Nya bingung teu lagi teu beli cacut-cacutatan. Kamari ge make sepanduk kolam renang nyieun. Nyeun cacut pakai sepanduk kolam renang Pak Ari kamari. Arana hareupna alus. Naon arana? Kedalaman 1,5 meter. Jero. Lamun pari ka dieu dikelebu. Dikerelep. Alabata segitiga bermuda. Berbahaya. Pari. Aduh, ya Allah. Nya, pari nuju kirang sehat. Antu. Oh, kirang duit ya? Kirang duit. Beda jadi banget halus itu. Juga stalking artis zaman dulu. Jadi luar biasa gitu Pak. Kenapa jadi nangis gitu? Enggak. Tujuh iya sedih gitu. Untuk lato-lato lagi hiji. Aman tapi aman. Oh itu kapling domba. Mohon karena kapling domba. Jadi wilayahna teh di Pasawahan Purwakarta. Oh. Luasnya sabarang meter ya? Ya teh. Sameter satengah. Kurang lebih 5 hektar langkung panginten. 5 hektar. Mohon. Oh, lebih kali itu parat. Mohon parat lebih kali itu. Mentas. Itu tentu. Nyebrang, Cuk. Bukan teh nyebrang. Teh. Oh, alhamdulillah. Lega ieu Pak Ari. Tuh. Pokoknya kerek pilihan. Mangga. Pilihan doang tapi. Pilihan doang. Mau meser. Oh, budit. Ye. Nganjuk atuh. Mau tukeran jeung beas. Jeung beas tukeran bisa henteu. Dina tukeranan. Ya jeung duit, Ceu. Aya tukeran jeung duit. Aya. Mare bu meunang tukeran. Mau menang. Kudu loba. Ya eta we 5.000 fotokopi. Ambil loba. Aduh ya Allah. Nah, bilina ece ayeuna bade ningalan kapling domba. Mangga abdi karasan bade ka ditu kana sanes oge bade ninggalan kapling nu sanes. Oh, da lega. Mun da lega. Mapa? Insyaallah mapa. Ah jalan kaki meureun. Mapa. Oh, jalan kaki. Ya, sak mangga bilih ece bade ninggalan kapling. Mun abdi bade ka ditu.
Tapi lamun ditinggalin moal nyabok kapling. Moal. Tinggal itu sok paceun moal. Oh. Moal. Ya cek mangga cek. Mangga. Mangga Sambil aja enggak cek. Nya. Kapling domba ieu teh. Geus sugan teh eng mah naon ieu teh loba bangunan kieu. Lega nepi ka ditu benernya. Saung di dina oge ditu. Oh mas ya. Mas, kenaon maneh? Kamu muluk. Mas, mana itu sing bagus, sing soleh, sing pinter. Doakeun Pak RT nya. Pokokna mah jag-jag terus Thomas lah. Thomas teh disunatan acan. Namun misalnya Thomas teh disunatan, urang disunatan we nya. Urang nanggap odong-odong. Icing atuh Thomas. Saya doakeun Pak RT sing bager Thomasnya. Tatan. Kenal PS di dia. Biasa ngasih si Thomas, Tan. Oh, tadi si Thomas. Tatan jeung. Oh, Dede Sakti. Sakti, Tan. Ya. Teh si Thomas na. Yo, mamahna ka mana yo? Mamahna di Arab kan. Yo di Arab yo. Bapakna ka mana teh? Mah yatim, Tan. Oh, kalunya atuh hatinya. Buat ieu. Heeh. Ya, yuk. Duh, kalunya. Iya, menang. Menang naon? Menang ucapan. Iya. Siapa naon, Tan? Iya, teh. Diucapan kan Oh, kalunya. sok. Ucapan meureun ah. Sok, menang. Atuh, iya tuh kemana wae ya, Kak? Kita dia kan. Atuh. Kalau Thomas. Oh, Thomas. Cian tuh. Mau di Jepengan ke Pak RT. Ih, Dede Sakti bade. aduh ya. Iya, mau ditayakan kuatin mah iya. Punya kuateun. Kuatin. Arek naik. Ayang naik. Sok. Nya. Sok di Jepengan. Jepengan, iya. Ya, balap. Balap teman, maju wae. Balap. Kunaon Tatan? Teh dilabukan. Oh, nya Tatan we tan teu bisaeun. Siki bageurna Tan. Pak Etre, si Thomas galak tuh. Ya bager Thomas mah. Parapna naon ya Pak Etre? Ya, isuk-isuk mah kadang-kadang bubur. Bubur tuh. Beurang saeutik nasi Padang, Dede. Oh, Heeh. Dede rek naik. bung Kunaon? kamari ge eta dipacok orai Dede. Oh, dipacok orai. Maunya domba dipacok orai, Dede. Ah, kumaha sih? Mau naik, moal. Kata naik deh mah. Moal acian tadi ke diceludong. Sana Tatan yang Sakti reka mana? Alek ulin. Ulin? Atuh. Alek ulin ya, Pak Ya, Etre nya. sok. Adanya? Yang guys Thomas, kayak Thomas mun hayang balik, telepon Pak RT. Ku Pak RT di Sherlock pokoknya namanya. Pak RT rek makatela. Thomas sing bager di dieu nya. Tah, mending keneh di dieu di alam ngeunaheun sejuk, nambah pemandangan. Tibatan di kantor riweuh lah, loba nu nanyakeun parcel teh ya. Naon sembako, komotasi Cupiah mah. Utik hayang parcel, hayang parcel. Jadi mah ngeunaheun bisa ngopi, baju bebas, kudu make saragam. Gaji we teu pira, pagawean sabreg-abreg ciga presiden. Nikmat pan ari kieu mah euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT. Nya Cupiah. Ucunangan Kak Imah. Ka imah. Oh. Ibu Imah Pak RT ke diriung-riung itu. Aya naon emang? Cenah mulas beuteng imahna. Nya imahna mulas beuteung Aya naon Cupiah dengan Pak RT? Mentak ditiangan ge ka dieu teh Pak RT. Jadi Cupiah teh aya kapelentingan ka Pak RT teh. Kepentingan meureun. Eta. Aya naon? Jadi masalah Pak RT. Aduh, masalah naon, Cek? Kapan abdi teh meureunan jeung Pak RT mah teu boga masalah. Ya kitu deh Pak RT ka Cupiah. Teu boga masalah.
Bermakan ada masalah kan Pak RT? Oh masalah. Heeh. Heeh. Ai rek naon atuh ari cepiah ka Pak RT ayeuna ka dieu. Hah, nya eta euceuk. Neangan Pak RT arek naon? Heuh abdi nyuhunkeun tegas di sebagai Bapak Maha RT Heeh. kudu nyaho keluh kesah warga. Ari cepiah nepangan Pak RT teh rek naon, kudu bisa ngejelaskeun atuh. Ceu. Euceuk nu ka dieu neangan Pak RT. Heeh. Berarti euceuk nu boga maksad ka Pak RT. Heeh. Kunaon euceuk nanyakeun maksad euceuk ka Pak RT gitu. Kapan Pak RT teh selaku Maha RT jadi meureun apal gitu keluh kesah warga teh. Urang mah kan masalah. Wah, ngan kieu ceuk. Pak RT jeung abdi teu masalah. Henteu. Abdi ka Pak RT teu aya masalah Henteu. naon. Emang teu aya masalah. Nya. Ngan ayeuna jadi aya masalah. Heuh abdi rek naon ka dieu, jauh-jauh datang ka nepungan RT teh sok atuh minta penjelasan ti RT. Salaku RT teh pupuh payung lembur. Jadi anu netenan masyarakat, anu ngatur masyarakat Nya. supaya nurut ka pamarentah. Nya. Tah RT teh kudu nyaho atuh rek naon eueuh ka dieu sok jelaskeun ku Pak RT. Astagfirullahaladzim. Nya sok euceuk rek naon ka dieu, euceuk boga maksud naon tadi cenah aya masalah. Heeh, jadi minta tegas lah, ieu mah minta tegas ti Pak RT lah, kumaha ieu carana abdi teh ka dieu teh rek naon tah kitu sok supaya jelas gitu tah Pak RT. Duh, aing geus sugan di kantor hungkul lieur teh. Ngaja ti ka kantor teh meh teu lieur. Aya jelema nu kieu hiji oge kot musingkeun, aing mah jangar pisan masalah teh di aya deui jelema nu kieu Kumaha Pak RT? Geus kapendak masalahna. Kemendak naon? Heuh abdi teh rek naon ka dieu atuh sok jelaskeun ku Pak RT. Nya teuing eta maneh. Pek tah, maneh jadi RT weh. Pusing urang menguruskeun hiji jelema ge. Kumaha salembur siga maneh. RT arah aneh. Betul orang ngahaja nanyakeun urang teh ka dieu teh aya naon, masalah naon, kudu bisa ngajelaskeun. Aya RT teh bisa ngomongna naon, teu bisa ngajelaskeun ka nya urang. Urang teh hayang naon apa kumaha teu nyaho. Pak RT ieu hulu tinggalan. Pak RT ieu hulu Pak RT iya.